Abi mana eta we nepikeun ka pos nganterkeun anak. Si ayah teh videona Kan ieu nu jalan ieu tah ieu nu rek ka ieu tah ieu ieu asup ka jero. Aya eta aya pos. Ya pos eta di dinya. Aya pos tah asup ka dinya kan. Nah, urang lamun dari ka dinya teh kudu KTP. kayak orang Matara biasa we Ya, bisa apa nanti kudu ngaturin KTP. Ya mata kami mah menganterin geus eta PSP di dinya. Juga nu rek daftar ka rumah sakit wae mah KTP. Oh, lamun manehna pena aktif mah udah. Udah. Aktif. Cara masak deh, aja aku. Cara masak. Terakhir bicara kamari. Namanya tapi kamari itu masak. Tuh kan kasih ade tanah. Jadi goyonya ini bukan mobil halus loh. sok si indah wae Geus ganti deui itu. Hah? Ganti deui mobilnya. Nanti deh kunaon? Oh, CRP. Duit doang. Oh. Oh, duit doang nyungkurang kamari terakhir tak. Terus si Roy KW udah nyungkurang ke pasar. Nah, salah makan itu Toyota Ras. Nah, Saya nama Honda CRV. oh anyar deui. CRV aya nama sarua hidup. sama posisi yang kayak Pernah pemajikan kayak kayu pemajikan. oh kayak udah semuanya orang malahnya teh tetap bilang Pemajikan naon wayana mah jilbab, topang, ya naon. Ternyata kan yang habis ke pasar doang. Naon geus kawin deui? Besar. Ade. Kawin deui ada teh mobil-mobil KWN mah. Ngobrol lagi habis. ibu euy saha ka mana Tapi teh di dinya ya aya untungna ganti pemajikan inget ke euy di mobil. Lebih senangnya. Lu senang. Di mana nama lu pegawaian ngegrab cenah. Pemajikan teh jilbab, pemajikan teh digawean teh. Nah kadinya. Belok Kang. bade kasuka Alamun. Sugan teh orang suka. anggota eta nu diharupna ngan saukur abdo doang oh udah Ente hari suka rek belok. Mata bukannya nah bet kadinya. diajak ngalotek heula Pemajikan waya nama digawean teh di Rasa Harja gitu. Rasa Harja. Ke ibu-ibuan enak. Apa teh bisa aja ngabi we video call pemajikanna. aya di mana Karena iya deh bermuslim Di hijab. apa cenah di mana nah, ini mau ke pasar induk cenah sama si teteh ngeborong dia kita ke pasar. Katanya, jangan lupa ya ini mau itu mau sahur cenah. Karena lebaran haji teh sahur cenah. Jangan lupa ya sahur ya cenah. Nanti aja di jalan ya udah tuh sahur dulu ya jagoran teh hari mana sok puasa gitu cek apa mana sok puasa gitu puasa teh di imah cenah hari di luar punya enggak sesuai aing mah dahar asa aing maneh kok ayeuna maneh mah salatnya maneh teh dah menangkeunana nu berjilbab salat teh tadi di imah idulan biasa we cenah goblok urang teh goblok urang teh ya biasa we cenah di imah mah biasa pura